Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah dina danget ieu patepang deui sareng Bapak diajar basa Sunda. Dina danget ieu Bapak bade maparkeun ngeunaan mikawanoh guguritan. Mangga hidup sadaya ngregepkeun naon-naon anu bade dipedar ku Bapa. Hidup sadaya guguritan teh nyaeta karangan anu ditulis di Tawangun Pupuh. Kulantaran henteu panjang, biasana mah ditulisna ngan dina hiji pupuh. Anda saat ini sedang mengikuti pembelajaran bahasa Sunda online di channel Aja Sumarja. Henteu gonta-ganti pupuh cara wawacan. Conto nama guguritan Persib nu kuring jeung adat jalma anu masing-masing ditulis dina pupuh Durma jeung Mijil. Mangga hidup sadaya urang titenan sareng ngregepkeun ieu aya contoh guguritan Persib nu kuring anu pupuhna kalebet pupuh Durma. Pek gerah hidup ngregepkeun wilujeng ngaregepkeun. Urang Sunda mikanya mika cinta dedeh geget ka Persib dipuji dipuja Persib nu sarerea Persib nu kuring nu abdi nu urang Sunda nu uing nu silaing teu halangan hujan angin dordar gelap mun maung Bandung tatandang paduli di mana komo main di kandang pada ngadeg-deges pasti mun Persib marak di mana ge disungsi kanu anggang ka Sumatera ka Papua bobotoh indit sirip Persib dibarengan terereh nyumangetan gorowok Persib ayeuh ayeuhan cacap kabeli ati keur bobotoh estu henteu jadi soal saha pamain Persib saha ketuana jeung saha pelatihna nu penting Persib walagri waras waluya digjaya tandang tanding diregahayu Persib nu kuring nu urang muga nanjer abadi manjang cumarita mau pegat di picinta mapai mangsa mipir wanci tangguh perkasa mulus rahayu Persib. Anda saat ini sedang mengikuti pembelajaran bahasa Sunda online di channel Aja Sumarja. Tadi hidup sadaya parantos ngadangukeun pupuh Durma anu jajerna Persib nu kuring. Hidup sadaya kulantaran ditulis dina wangun pupuh tang tuwe kudu nohonan patokan-patokan pupuhna anu ngawengku guru lagu, guru wilangan jeung jumlah padalisan dina sapadana. Guru lagu nyaeta Sora Tungtung dina unggal padalisan. Ari guru wilangan nyaeta jumlah enggang dina unggal padalisan.
urang moal bisa nembangkeun atawa nulis guguritan upama henteu apal kana pupuh katut patokan-patokanana. Anu matak taya salahna upama ayeuna urang medar heula ngeunaan pupuh samemeh nembangkeun atawa nulis guguritan. Pupuh teh jumlahna aya 17. Nu kahiji kinanti, kadua asmarandana, katilu sinom, kaopat dangdang gula, kalima mas kumambang, kagenep pucung, katujuh mijil, kadelapan durma, kaselapan pangkur, kasapuluh magatru, 11 ladrang, 12 balakbak, 13 gurisa, 14 gambu, 15 wirangrong, kageneplas lambang, jeung 17 juru demung. Tah hidup sadaya unggal pupuh miboga patokan katut watek anu beda. Tangtu cara nembangkeunana oge beda deui. Di handap aya patokan pupuh durma jeung mijil dina sapadana. Contona hayu urang nyokot tina bacaan nu tadi disebatkeun ku Bapa nyaeta pupuh durma anu jejerna persib nu kuring. Mangga tengetan ku hidup sadaya dina padalisan kahiji aya 12 guru wilangan jeung guru laguna sorat tungtungna nyaeta A. Urang Sunda mikanya mika cinta. Padalisan kadua guru wilangana aya 7 jeung sora guru laguna nyaeta sorat tungtungna I. Dedeh geget ka Persib. Padalisan katilu guru wilangana aya genep enggang jeung sora guru laguna sora tuntung nyeta A. Dipuji dipuja. Padalisan kaopat guru wilangana aya 7 enggang jeung guru laguna sora tungtungna nyeta A. Persib nu sarerea. Padalisan kalima guru wilangana aya 8 enggang guru laguna sora tungtungna nyeta I. Persib nu kuring nu abdi. Padalisan kagenep guru wilangana aya 5 enggang guru laguna sora tungtungna nyeta I. Nu urang Sunda. Jeung padalisan katujuh guru wilangana aya 7 enggang jeung guru laguna sora tungtungna nyaeta I. Nu uing nu silai. Tah hidup sadaya tadi Bapak parantos mendarkeun naon-naon anu materi nu ayeuna nyata guguritan pupuh durma anu jejerna Persib nu kuring. Tah mangga ku hidup titenan sareng apalkeun naon-naon patokan pupuh durma tadi. Sakitu anu kapihatur anu tiasa ku Bapa didugikeun kalawan di akhiran walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.